yang mah pas mana kasila ke mama dijahit deh. Apa tuh saya dimaksudkan naon? Butut. Kia ge masih kuat Dawi. Kiat-kiat ge butut ke fashion ya minimal jadi kieu ta atas teh halus baru mahal atuh hargana ge. Mau nyarita ulah nyeret, omongan bisa jadi luka. Mau nyarita kudu lembut, tong nyakitkan sama jalma. Nyinyir gitu atuh wi kasih dawi ya. Nganu kok bercanda hungkul atuh. Dan teh kudu aya batasna. Eta si dawi ya diajar wae. Tinggi juga. Itu bisa menjawab nih. Wi, ulah gitu atuh Wi. Nih, mun lisan geus pasti tata, ati batur bisa kacida. Lamun seurit jadi pangarangna, babaturan bisa kapicena. Geus Kalau ndau beli sengit pisang. Iya betul, sanggoliwet jeung tempe jeung asin. Sederhana tapi ngeunah. Kan asin deui, pada sirup asin wae. Tong kitu atuh Wi, ngasusun wae. Orang kan ngagampung hidup aku. Kuat aya, mun hirup geus loba untung, tong ngahina sama jalma. Duit Pak, kamu ngate bisa leuwih tibatan peso. Barudak ya hadir kabeh. Oh, mohon atuh. Tadi Bapak menang laporan di kelas itu ada yang sok ngabuli. Saya nu bisa ngajelaskeun. Pak, abdi ningali si Duifa ngabuli si Dawia tadi pagi. Kumaha Dewi Pak benar gitu? Nah, maksud atuh Birada? Henteu Pak, si Birada mah ngabadu wae. Jika bari geus siatan mah ngomongna teh sesuai paksa wae. Kita dipitnah Pak geus 2 kali. Sok nulain aya nu bisa jadi saksi teh mun si Dewi Pak sebenarnya mah teu ngabuli. Pak, Sok kumaha janur jelaskeun cik ka Bapak. suka tempat Nabi mah si Dipa teh ngabuli. Pas di kelas jeung di kantin si Dawya teh diolok-olok si Dipa, Pak. Berarti benar atuh Dewi Pak. Mohon Pak, tadi Abi ngolak-ngolak Dawia dah. Awal nama Abi yang ngelungku jeung Dawia, meureun Dawiana kabawa perasaan, hapurannya Dawia. Mun geus nyieun salah ulang nyumput bebeneran pasti datang. Mun aya dosa kudu ngaku, ngarahirup jadi tenang. Terus Pak, kita ngahampura duit dah. Ya halus Dawia ngahampura teh kalakuan anu mulia. Dawia. Naon wi? Dah, hampuranya Abi bisa. Ya tetap kenalan wi, alih satu mencari nyadarnya. Tong diulangkeun deui nya. Ya, hampuranya. Ya. Janur. Hirup bakal leuwih bagja lamun teu aya dendam. Mun aya salah kudu hampura. Supaya hate jadi bagja, mun hirup hayang rukun sararea, kudu silih asih ka sasama jalma. Aya naon ieu kana rumpul di dieu? Pas sih gue minta hampura. Oh, nya alus atuh. Ingat sakola teh tempat diajar, lain tempat ukur nuturkeun gaya. Sakola tempat ngawangun budi, ulah ukur nuturkeun gaya. Di dieu urang ngawangun jadi diri supaya hirup pinuh jadi makna.